jadi sebab beban bakal diberatkeun, beban hirup bakal berat. Ida umi tadi sholat, di mana geus dimaotan sholat. Lamun sholat geus maot, hartina geus teu kaciri sholat teh. Aya nama sholat teh teu kaciri, tapi sarolat nama tapi teu kanaon, teu kaciri. Naon sababna pangna teu kaciri? Kira-kira naon sababna pangna salatna teu kaciri? Salatna teu berjamaah. Sok urang DKM rancak adu da unggal waktu ge sarolat. Saware. Ngan teu kaciri. Nah sababna kedalat mah. Salat di mana? Di imah. Ada nu loba salat di imah dijamin beban hirup bakal beuki berat. Ada para bapak ya para bapak nu batur ieu mah kitu nya urang dia mah alhamdulillah. Alhamdulillah di DKM Rancakado mah DKM pusat jeung DKM pertama itu di dia. Alhamdulillah teu boleh pinuh we di masjid kita. Ku santri. Madak sok santri mah kulantaran hirup salatna kaciri waktu salat memeh salat kadenge. Tengah peuting geus kadenge, sore geus kadenge, asar geus kadenge, hirup salatna teu paeh salatna, matak tingali kahirupan santri aya nu berat beban hirup santri. Damar ngeuna, sare ngeuna. Tingali santri ku ngeunah-ngeunahna sare batur wiridan geus. Batur geus balik dan ngeun. Sabina teh saking ringan beban. Ada yang beban berat, mah hirup beban hirupna berat, teu bisa naon, teu bisa sare. Barora teu berah hese rek sare gitu. Ciri lamun jelema hese sare, ciri pikiranna loba naon? Loba beban. Padahal kurang kumaha beban santri gerasa. Nalar unggal poe sore nalar isuk-isuk kudu nalar, saminggu sakali kudu nalar, saminggu sakali kudu pidato. Jaba ayeuna kudu katalar tawasul, kudu katalar tahlil. Geus can diputuskeun ku kabogoh. Ribu tapi sanajan beban berat aya santri boga ya. Itu rasa tinggal di santri mah pipi namanya cemo bujurna darah rempeng. Lamun ditingali, lamun di kamera dibuka deui pas dararatan dianterkeun rek asup ka sanawiyah nikmat puji ya. Hingga anak piit kabulusan. Nah ayeuna 2 tahun 3 tahun di Darussalam. Allahu Akbar, bagaikan bidadari dari surga. Padahal beban hirupna sakitu lobana beurang teh. Komo usum digawe isuk-isuk kudu opsi. Komo kangana hek galak gede amek gitu. Kudu ngaduk, tadi bawa ngaduk gerasa, nyantai santri. Sok tinggali budak santri ngaku tanah aduk, sorry. Nyantai. Dahar luna. Lewat beak yang piring nau gitu. Saking ku ngeunah nanti. Tadi antara faktor nu ngadorong pangabarudak santri beban hirupna ngeunah enteng betah tibra
diberi musibah oge surat santri. Pan urang lamun diberi musibah teh ngucapkeun teh naon? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba ibu-ibu bapak-bapak lamun urang keur radio TV hek aliran ucapkeun teh kumaha? Inna lillahi amak atawa atoh sok ningali ikatan cinta. Tukang warung kenal aja ikatan cinta aliran segala dibabetkeun dah anu lalaga ikatan cinta syukurna tetep cici segala ditajong segala dibabetkeun rep we aliran amak atawa keheul amak mah murah mah santri ayeuna keur ngalogat santri keur nalar keur resep nalar perut aliran beda reaksina teh Pak urang mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un santri mana berarti beban hidupna teh ringan enteng cacak-cacak diberi musibah alhamdulillah kamu diberi parasmanan paras mana diberi sugan we garti anak gawe menghara mah aja apa tukang-tukang nyicing dengan hula memang santri oge wah mah dibere mana emang cek boga hajatna teh biasa mah dibere 2 kali sakali we cenah ayeuna isuk mah aya sesa mun dibere deui ketang saneseu di ketang saya pieu mah isuk aja jadi ida umi tati salatu di mana geus dimaotan salatna maka jalma-jalma bakal dibere beban hirup anu berat sok aya dalam kurang presentasi Bapak RT pangyurpeikeun unggal masjid kira-kira sabaraha persen anu datang berjamaah ya ayeuna pan unggal RT aya ya masjid deh gitu jeung eta ieu karep Allah kade ya lamun orang hirup hayang ringan beban hayang betah beban sanajan loba beban ku Allah bakal diringankeun hirupkeun salat lamun ayeuna masih keneh awas nu ngomong mah hararese kana berjamaah hararese kana salat teh bakal berat teh beban tong baronah loba beban saeutik beban ge bakal dibere bingung we ku Allah teh mata sok kelekete ku para ibu teh suami-suamina teh atuh cek paribasana penta daek-daek maghrib jeung subuh kenelah lohor jeung asar mah teu di imah oge salatna daek eta nya minimal atau sok ramekeun lah maghrib isya mah maghrib isya subuh mah ramekeun da kurang meureun anu jarak jag keneh mah masih keneh kadang lohor mah dileuweung keneh di pagawean keneh kitu piraku ari maghrib isya jeung subuh mah piraku di pagawean keneh da ieu teh lain keur batur nya sok da geus karasaeun bisi teu percaya sok tingalikeun beban santri diteken ku indung bapana diteken ku guruna titah anu nyahan teh waktu sori galak-galak tiga pangbeunghar nyaho mas dibere ateu nyahan teh we kurang penting atuh tereng kenikmatan teu jadi beban pikir bahkan nepi kasok rata-rata santri dicare ku kolotna teh
teh kenejangkeun nyiteng wakainit ka pasantren budug keneh catur keneh da geus hayang ini padahal rek dibere beban gitu ya rek titah ngapalkeun rek titah nalar rek titah anu tapi jadi ringan naon sababna salatna teu dimaotan hartina salatna dihirupan cara ngahirupan salat teh kudu berjamaah